di kampung Cangkuang ibadah kabagi 3 kategori cenah. Hiji aya ibadah dibarengan ku capek, 2 aya ibadah dibarengan ku nikmat, 3 aya ibadah dibarengan ku nyeri. Hiji ibadah dibarengan ku capek naon? Ibadah haji umroh capek sabab ibadah fisik. Tawaf nurilingan Ka'bah fisik sampai nu 1,5 jam nu 2 jam eta tawaf. Encan mayunan sa'i Safa Marwah 400 meter bolak-balik 7 balik berarti 3 kilo kurang lebih itu jalan kaki Safa Marwah fisik. Bahkan taruhannya nyawa. Teu saeutik nu wafat jemaah haji, jemaah umroh sababiah teu kuat fisik. Ongkosna mahal. Tapi aneh naon? Teu aya nu kapok. Wih teu itu make hayang ka ditu deui. Komo nu teu acan. Hayang kadar itu geus daftarna rek saha nu mawa atuh sarua jeung melak lamun eta mah kunaon ece melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali mereka botak lenang moal hasil melak lamun daftar deh raos nyarios mah daftar pan make duit Asep ece mah jeung akang teu boga duitna aya nu daftar heula gratis ka saha kanu gaduh Mekah Madinah saha Allah iraha daftarna tiap beres salat sok coba sing rajin nu gaduh Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar geuning kabuktian seueur jelema beunghar teu mampu teu berangkat sawah lega hektaran duit ratusan juta mobil mewah imah gedong diajak ke Mekah engke wae maot ngejemput manten teu aya nasib leres teu tapi teh salit kajantenan jalma lieu eueuh rangkap teu aya dahar isuk teh sore cek paribasa sangsara dipandang tatangga seueur kajantenan bisa umrah bisa haji di mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun dan boga Mekah Madinah Allah beda di ongkosan ku tartanggana syariat eta mah hakikatan nasib anu kuat bisa berangkat kan pedah bari ti Mekahna diledek ku tatanggana tuh haji kosasih naon ongkosna dikasih ta jelema usil model kitu ih amit-amit nu belah ditu mah haji wahyu naon sawahna payu mehna mah ka Mekah ongkosna tina ngajual sawah atuh kan bae sawah manehna ieu lain sawah sia pusing jelema kitu usil teu puguh mun itu Haji Mansur cenah naon halamana digusur pelebaran jalan tidinya duitna mun itu Haji Tower maksudna naon mehna mah Kang Haji ongkos ka Mekahna ngajual kebon dibeli ku Telkom dijieun tower duitna dipake ka Mekah berarti Haji Tower astagfirullahaladzim sirik teu pararuguh jelema gitu teh kuring teu habis pikir ka jelema nu usil model kitu kumaha lamun aya jelema bisa nasib ka Mekah ongkosna menang ngumpulkeun tina ladang ngajualan pupuk kandang piraku balik ti Mekah jadi haji tai ulah kitu ka batur teh coba teh aya diajar melak cabe ameh jadi cabe diajar melak hade ameh jadi had batur bunga urang milu bung siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal ya mas syirikna teu pararuguh hayang nasib kitu hayang ka Mekah ka Madinah hayang ziarah ka Rasulullah hayang heulakeun daftar ka Allah nu gaduh Mekah Madinahna gratis iraha tiap beres salat ayeuna mah hirup rumah sama sikana butuh ku Allah atuh sing rajin barang penta ka Allah urang mah siga nu teu butuh ku Allah tara barang penta ka Allah boro-boro menta sorangan dipangmentakeun ku imam di masjid meuni hese neangan peserta amin di Cikampek mah kitu wiridan ge tara aya miluan aya di dieu putih dia mimitina masuk aneh ya Allah sing barang penta Allah mah teu bosen dipenta Allah teu bosen dipen justru Allah mah resep dipentaan ku hambana nganu tibalik urang nu sok bosen menta wiridan numpuk eta amalan dina kertas ngagoler dina tas menang menta ti kiai dikumpul-kumpul wiridan dibaraca mah henteu
nu nyelapna dompet wae aya nepi ka lecek hurufna ge leungit sakalina butuh rek maca salah maca da hurufna leungit kuduna mah rojak tanah mah rojok calana cing atuh sing rajin barang penta ka Gusti komo mentana tengah peuting batur sare tibra urang hudang mentana bari ceurik bejana lamun barang penta bari ceurik sok tereh diijabah budak menta duit ka indungna mah jajan tah 3.000 isuk-isuk berang-berang deui mah jajan nu tadi ka mana seep tah 3.000 sore mah naon jajan deui emang emak pabrik duit pan sok aya kesel na indung bener teh tapi geus ningali budak ceurik gogoleran gara-gara teu dibere tega teh indung tah teu tega ningali budakna ceurik gogoleran ngodok deui kantong geus gandeng ngerakeun ih jajan dibere gara-gara naon sok coba tengah wengi abdas amparkeun sajadah keluarga sarare tatangga sarare tibra urang curhat ka Allah bari nangis piraku teu diijabah hebat teu bisa asep ceurikna hudangkeun budak jang hudang naon sih mangadu teu bisa ceurik kumaha tuh buka panto kamar marek nyelapkeun jempol suku indung suku selapkeun panto sok bantingkeun jang goblok cek malaikat aing moal kajebak eta mah ceurik lain inget kana dosa cokor bareuh kagencet panto astagfirullahaladzim hayang nasib hayang sing rajin daftar dipayun ka Gusti Allah nu goda humangkah Madinah teh Gusti tiasa ngarasakeun nikmatna ibadah capek taruhana nyawa ongkosna mahal ibadah haji umroh tapi anehna naon teh aya nu kapok atuh nu nomean makin entong nu nomean nu sering ka ditu asal ningali Masjidil Haram geus nyurujud cai soca naon sababna dilebet aya Ka'bah begitu ningali rep Ka'bah aya payunan urang biasana na foto na TV ya aya hareupeun nyurucud deui cai soca banjir naon sababna izin ku Allah da urang cicing dina kasombongan hirup sok ke di lemur mah asa pang sombongna bisa sombong jelema ku ilmu bisa asa impang nyahona ka batur nganggap sepele lah sia budak kamari sore nyaho naon akang ya akang Kang sadar masing-masing punya kekurangan leres sok sanajan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima bener teu sok di Mekah tuh loba ulama leuwih masyhur leuwih luhur ilmuna leres runtuh di hareupeun Ka'bah urang kasombongan ilmu urang teu aya nanaonan bisa sombong jelema ku jabatan bisa asa impang luhurna jabatan teu weuh jeung rakyat nu dihandap sadar moal disebut pemimpin lamun teu aya rakyat nu dihandap leres teu atuh lamun teu aya rakyat rek mararingpin saha di luhur ek mimpin cucunguk sadar bisa kaluhur teh dianterkeun ku Nuhan makana sing sadar ketika cicing di luhur sing inget kanu dihan sabab dihandap mah jadi kadinya ongkoh salah tapi bener keur di luhur sing inget kanu dihan sabab nu dihandap mah sudah kana eungap wae tapi dah nya atuh ulah ngeres deui we pikiran teh geura anu menang milih urang mah di luhur geus ucang-ucang di kursi goyang maka dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang ngadenge harga nararaek BBM nararaek teu eungapeun da gajina gede tapi ketika ekonomi acak-acakan BBM nararaek rakyat nu dihandap anu arareungap leres teh urang nu eungap mah dihandap tak doakeun sing saroleh nu di laluhur amin ya Allah ya Rabbal jabatan disombongkeun nepi ka Mekah naon rek disombongkeun loba nu leuwih luhur jabatanan na tibatan urang leres harta rek disombongkeun maaf ke di lemur mah asapang anuna ngarendeng diuk jeung tatanggan nu sangsara mending ngajauhan sieun ketempelan malarat ulah kitu euy moal jadi jelema mampu lamun teu aya doa-doana fakir miskin leres teu karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga kacana ditutupan kabeh padahal tatangga nangge nyahun salah lemur eta Avanza teh 5 tahunan tak kadenge tidak mengkolna
ngarem mending ngajerit mending kiridit cenah beda. ulah sombong nepi ka Mekah mobil mararewa harga miliaran jadi taksi di Mekah teu aya hargaan. Naon dek disombongkeun kageulisan ek disombongkeun neng asa panggelisna di lemur menimung akur jeung batur nepi ka Mekah jadi goreng dengekeun nopi. Acih tati dengekeun nunung dengekeun yayah ebah dengekeun empat engkom dengekeun ita dengekeun sia titin dengekeun acah dengekeun nggak aya bi acah we eta acah di mana-mana aya we mun asa panggeulisna mung akur jeung batur nepi ka Mekah jadi goreng neng loba nu bening di ditu mah atuh nya nempo orang Saudi jararangkung mararancung Masya Allah ningali orang Libanon bararodas da kuring keur leumpang di halaman haram teu eureun bujur diciwitan ku pamajikan panon kunaon sih neng nyeri ciwitan wae molotot wae atuh lamun aapeurem nu geulis katabrak pamajikan ngambek tuh tabrak bujur onta astagfirullah kuring kita nyium bujur onta eta teh cemburu pamajikan teh tandana cinta ya iyalah atuh rek teu cinta kumaha da aing setorna gede wae. Jadi Pak ieu peringat dalam meunah boga pamajikan bager kumaha doa duit ya ibu-ibu di pengajian kena pikirannya dengan duit kanyahoan sia matre kumaha duit atuh heueuh teu munafik urang mah jelema biasa di dunia butuh duit butuh duit da won serba gratis aya mah leres teh atuh nyalah mantak kuring jauh-jauh ti Cikampek liar ka dieu oge daripada di imah cicing wae lieur sirah mikiran loba hulang-hulang hutang karek wauh geus mitnah loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang ibu-ibu urang deui kararitu nya amit-amit hulang-huleng hutang mending liar ka dieu sugan di dieu mah meunang amal astagfirullah ieu kana duit teh amplop amal engke kuring balik ngaji ti dia mawa doa astagfirullah jate karek wau geus mitnah naon rek disombongkeun rug kabeh kasombongan urang sok taroskeun kana tos ngalaman ka Mekah naon nu pantes disombongkeun hareupeun Ka'bah leres ka ngajinya ngarasakeun diri hina urang ya Allah ya Rabbana geulis ek disombongkeun teh aya naonan kasep ek disombongkeun maaf Kang di dia asa pangkasepna mung akur jeung batur nepi ka Mekah jadi goreng loba nu jararangkung bararodas kararasep mararancung tak kuring kamari keur umroh teu pede lempang di haram hareupeun kuring Saudi jangkung aing pendek digireun Mesir mancung aing pesek belah dia Libanon bodas aing geuneuk tungkul we bari mundur ka tukang sok nu gararanteng ti hareula sia kuring sorangan di tukang bari syukuran we ya Allah nuhun sakieu ge tiasa ka dieu deui nikmat Gusti teu aya eta nganana nuhun Gusti nuhun aing geus disyukuri diubaran hate burudul ti tukangeun bijil jamaah Afrika negro kuring ngahiji di dinya jadi aing nu meunang jadi asa pangganteng na di dinya mah mantakana ulah sombong. Jadi aya kenikmatan batin anu teu bisa dibayar ku 30 juta. Aya kenikmatan batin ketika orang umroh haji nasib ka Mekah anu teu bisa dibayar ku 40 juta. Karek ningali Masjid Haramna geus nikmat hate. Dar adzan maghrib
Allahu akbar, Allahu akbar. Kelung adzan Masjidil Haram sing grebeg lalumpatan jamaah ka masjid sieun tinggalin berjamaah nikmat qiraat eta muadzin dar iqamah Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dari imam dipayun ngontak ngonmandoan istau wa'tadilu sufufakum, luruskan saf, luruskan nikmat. Allahu akbar. Bilal miluan nuturkeun Allahu akbar. Ngadadak poho eta kana ongkos nikmat batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tenang, beres Fatihah imam maca Yasin. Teu aya makmum rareuwaseun di ditu. Yasin dibaca ke salat maghrib. Coba di dieu imam maca Yasin salat. Yasin. Budak ngoraca langap di tukang, wah Yasin, wah lila diuk hese dibawa tenang yang gugurubuan tuh para rugu nikmat batin. Duit sabaraha puluh juta nu dikorbankeun ngaradak leungit ngadadak teu inget kasabab Allah mereka nikmatan batin kana hate tamu-tamuna Allah kan eta kategorina ibadah capek bari resikona nyawa mata krek ngajajabkeun nu ka Mekah sedihna mirip asalak ditinggalkeun ku nu maot. Sok geura tingalikeun narek make ka Mekah make baju bodas-bodas nu maot, bodas-bodas norek ke Mekah didaratangan ku tantangga nu maot, didatangan di layar leres teh. Norek ke Mekah dicengcerikan nu maot, dicengcerikan. Norek ke Mekah dialanterkeun nu maot, dianterkeun. Norek ke Mekah naik pesawat nu maot, naik katil da eta pesawat pribadi katil Airlines nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat dan teu daftar, nu nganterkeun mayit milu naik katil teu dasarieun. Pan kuring pernah ngabahas katil adalah satu-satunya kendaraan paling seram di dunia. Buktina naon? Bukti nu kahiji nu hirup teu hayang naik. Atau ulah RT, ulah kuwu kiai ge sieuneuh naik eta mah teu percaya isukan cobaan. Aya ustad liwat rejeng asupkeun paksa gotong moal teu bejad katilna. Nu kadua katil serem. Bukti nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal maot wae. Ulah coba-coba naik awas. Nu katilu katil serem. Bukti nu katilu nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna. Sabab turun tina katil langsung asup kana liang naon cik atuh salala dari hirup teh euy menik mung sujud acan ka Allah. Hei sadar urang teh moal salilana di dunia dina hiji waktu bakar asup kana da hirup urang mah teu jauh ti liang
jadi kadinya tapi dah urang mah hirup teh jauh ti liang dah urang mah ka mana-mana mamawa tuh dah syariatna urang mah bijil keluar hirup teh tina syariatna atau ayeuna urang di dunia hirup nepi ka banting tulang neangan dunia nepi ka korban salat korban ngaji korban ibadah pan eta teh syariatna ngabelaan astagfirullahaladzim bebeakan Ajroil datang ngajemput urang maot ngarana asup deui kana liang bahkan bapak-bapak balik ngaji di dieu engke tengah peuting di imah rek neangan atunya euceul liang panto teu aku salah ki euceul asup ka imah naik kana kenteng rek nanaonan berarti kesimpulanana dari liang untuk liang menuju pokoknya sekali liang tetap hidup. Nah guys deklarasi kurang yen partai anyar mah partai liang geus teu riweuh nyolok na geus aya liangan eta para liang para hadirin hadirat rahimakumullah atuh sadar-sadar kadinya tuh euy da urang teh hirup moal salilana di alam dunya bakal balik ka Allah leres bakal naon anu geus disiapkeun ayeuna eta geura tafakuran teh ayeuna mudah-mudahan ya riungan sing jadi amal soleh amin ya Allah ya rabbal alamin sing narasibnya anu teu acan terutama keluarga Kang Dedi sing bisa umroh sing bisa haji sing bisa ngarasakeun nikmatna sujud hareupeun Ka'bah sing bisa ngarasakeun nikmatna ngaos shalawat di payunan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati sa Rasulullah sing sajelma nu ziarah ka kaula sabada kaula wafat maka eta sarwa jeung ziarah kaula ka kaula waktu kaula hirup sing narasib nu penting nama eta nya nu kadua aya kategori ibadah nu dibarengan ku nikmat non ibadah dibarengan ku nikmat nikah mah ibadah nikmat cocok jeung kalimatna nikah na nikmat na istuning ka na karasa na aduh hak na hanet eta nikah mantak ibadah nikah mah ibadah nikmat atuh rek teu nikmat kumaha sok lamun aya panganten si neng tah sakedeung direk aya pernikahan ke utana Kang Dedi nya saya Kang Dedi Rahmat si neng calon ka polisi di Polda cenah mudah-mudahan teu aya halangan rintangan amin dina pernikahan atuh karasa ku ibu nutos nararikah urang sok nyaksian nu nikah kumaha teu nikmatna geus kasep geus gelis disandingkan di kursi pelaminan eta pengantin bagaikan raja dan permaisuri leres ya Allah geus dihalalkeun nu tadina haram ngarendeng jadi halal meuni ocon panganten silih ciwit silih dengkek silih banting dan geus halal ieu disindir kuno qasidah ge make lagu jang panganten duhai senangnya penganten baru teh baking vokal teh kamarana teh nya baheula aya qasidah aya baheula malin qasidah ning ibu-ibu nu sok maena galolede alatna baruleuh naon ngaran baheula mah tagoni genjring tagoni zaman jadul baheula teh aya variasi pukulan teu aya kitu we mukulna ge pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung kitu we ti mimiti nepi ka anggeus anu nyanyina teh biicoh kecerekna biitoh lagu teh jauh tiadana yadana dan brung pak brung lain keur lalajo baheula keur leutik sok lalajo lagu teh jauh tiadana jeung hamawi ini hamawi ya mis na baheula meuni kadedengekeun keneh zaman jadul baheula ya Allah leungit genjring tagoni datang we rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasik prak tung 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 ting 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 tak tung 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 ting 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 tak tak tung tung nah sapoe aing latihan eta tadi ka muncrat nakol ieu leungit rebana datang cerawis
Hah? Kok emak geuning geus kolot di dieu mah. Mak rawis. Alatna laleutik baruleud geuning eta santri di imah lamun latihan sok sadaek-daek nakol. Mun kadenge ka mana-mana. Eueuh opak, eueuh opak. Eueuh opak, eueuh opak. Eueuh opak ai gemblong, eueuh opak ai gemblong, eueuh opak, eueuh opak. Emping cucur kadenge na teh. Heeh, meureunan lamun kuring balik ceramah di mana-mana datang jam 1 jam 2 budak santri di imah tara daek sarare. Sok nungguan kuring balik. Guru duge mobil datang, tarurun budak santri muka bagasi. Sok aya kardus. Cicing eta mah ciri. Tarkul adat adawah ninggalkeun adat kebiasaan sok jadi rocep. Jadi adatna mau balik ceramah sok menang berkat adat eta mah ulah ditinggalkeun sok rocep gitu. Dedi Kang Dedi gitu atunya kardus ku barudak budak santri 3 kardus teh hiji cau apel anggur aya kardus nu kuadoa abalu awajit adodol aya kardus nu katilu handapna teh beas sangunu asak kaolahan jeung bakakak aya asli aya bakakak aya biasana bakakak keur kieu we eta bakakak kitu Mang Dedi bisi poho pernah kejadian trauma kuring balik ceramah jauh-jauh teu babawaan lengoh pan pamajikan mitnah ke jalan-jalannya pedah lengoh teu babawaan jalan-jalan ceramah neng ceramah geuning teu moal berkat panitiana pohoeun kurang kumaha kuring ngajelaskeun geus mah capek datang ka imah di tuding ribut jeung pamajikan makana ti harita jadi peringatan daripada balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung nu hajat demi kardus tah eta geus Mang Dedi geus tenang geus nyaho tadi ge dibeungkeutan aya Mang Dedi jadi garo-garo teu ateul. Ya Allah ya Rabbana. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi nikah mah kategori ibadah dibarengan ku nikmat kaitu nikmat kumaha jadi panganten. Jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong, paling enak penganten baru masuk kamar pengen digendong. Ngarengi penganten awewe di dapur ka kamar yang digandong panganten lalaki ngandong. Cek panganten lalaki bungkus langsung. Jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan, paling enak penganten baru asup kamar silih ciwitan. Panganten laki di ciwit teh goba lecek ketihan ke ngambek keur panganten nikmat we teu karasa nyeri malah ngadadak manja panganten ngadadak mondokan letahna teh cara radel ngomongna menta di ciwit ubit agih yang di ciwit deui bahkan panganten lalaki ka warung ge telat balikna panganten awewe meuni manja ana ayati da bahasa Arab lain meuni ana ayati maksudna ka mana wae sih panganten lalaki ka bawa manja etel oko meser rokok gitu cek panganten lalaki naon sih atuh panganten awewe manja deui cadel ieu entan atuh entit ieu bahasa planet mana aing teu ngarti nah cek entan entit ya bujal ateul saeutik ateul bujal ge bebeja panganten mah digaro sok ibu nu geus sararempuh hayo hudangkeun salaki ke tengah peuting keur kerek bapana hudang cek salaki nah ngaganggu batul tundung ateul bujal garo digaro moal ku bapak digaro bal digaro ngan digarona ti luhur garo habis manis sepah dibuang terima kumaha jadi panganten nu tadina haram mama awewe jadi halal sabab dibere surat resmi natu kuali ku saksi penghulu ketika akad nikah ditanda tangan eta surat-surat resmi kepemilikan SIM, STNK, BPKB. Naon SIM? Surat izin mondok. Berarti ngendong di imah awewe geus halal. Nu kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor aya komplit. Nu
Nu katilu BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Resmi tadinya mata boga motor jabri gitu teh. Nikah nu kadua. Nu katilu aya ibadah nu dibarengan ku rasa nyeri naon disundatan di khitan nyeri kitu asep disunatan nyeri buktina naon kapok tuh hayang-hayang deui. Atuh lamun disunatan nikmat bapak-bapak katagihan cek bapak-bapak inget baheula disunatan nikmat isukan man nekat ek disunatan di beak atuh euceut teu kabagean. Bagian profil na wungkulna untung nyeri kitu asep disunatan nyeri ayeuna mah budak teh nyerieun di naon disunatan make dipoto segala rupa beda kaayaan jeung baheula. Ayeuna geus rada modern nyunatan ge ayeuna mah para haji tukang nyunatan bapak sunat sok make suntik baal ayeuna mah dokter sunat disuntik heula di baalan budak na make disuntik baal jangan leungitkeun rasa nyeri. Panjaman baheula mah teh aya kitu teh suntik-suntik tewak rejeng lahun sak dibantai. Nya zaman urang Pak nya baheula naon namina teh tukang nyunatan teh hah dukun sunat paraji anu nyebut deui naon bengkong. Nah di Sukabumi Karawang jembatan bengkong budak ngajebeng meh ngarongkong atuh baheula mah main rejeng wae tapi asa berkah baheula. Maksudna berkah baheula kumaha Asep ciri khas lamun nyunatan budak isuk-isuk di panyaweran imah di payun asal tetangga lemur we isuk-isuk suara petasan oh aya nu nyunatan tatangga dararatang diriung budak teh ku tatangga kiai baralik salat subuh ngariung milu-milu marhaba jadi berkah baheula mah diriung leres teu ngan resikona nyeri na karasa bengkong baheula mah pernah kejadian babaturan kuring disunatan kabur terus make samping dipangku ku bapak bapana hayang kiih heula diecageun jang eca geula bapak kacai heulanya nya bapana ka WC budakna kabur indungna gogorowokan bapana budak kabur bapana teu sadar luncat di WC ngudag anakna poho kana calana samping digulung-gulung bari ngudag-ngudag anakna da sieun jauh geus beunang budakna katewak dilahun langsung ke bapana bengkong datang bengkong na geus kolot pikun salah ngodok samping tatangga dararatang kiai dararatang cek kiai ka bengkong abah kawitan sholawatna mulai bisi kabur deui der kiai mimpin ya nabi salam alaika ay goak bapana nu gogoakan nyai kiai mah husnudon we alus sangka tandanya ke anak disunatan bapana gogoakan ngan lila-lila teu ngarti geuting geus ucrat-acret ieu budak nu disunatan teu ceurik malah seuseurian nu adu belajar bapana minta tulung eueuh nu ngadenge kanyahoana geus beres paneugteukanana ragrag geblung ta bengkong teu boga rarasaan teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo paneta mah sejenis meureun nyeri disunatan tapi ingat sok sanajan nyeri tujuanna narek nyampurnakeun ibadah awas ulah salah kaprah loba kolot ayeuna nyunatan anak nepi ka bebeakan anak si matawayang disunatan hajatna ager-ageran meriah tetanggung hajat nyunatan anak nepi ka 3 peuting hiburan diaya-ayakeun da anak si matawayang anak nu dipikannya puluhan juta ratusan juta dikorbankeun malam kahiji dangdut malam kedua dai jaipong malam katilu karak kiai terakhir gini terakhir itu bebersih kita kiai disarwakeun jeung cleaning service kita sasapu terakhir beres hajat nyunatan tinggal capek ditanya ku tetangga Kang beres hajat nyunatan beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun ai beres nyarita kitu budakna diantep ku indung ku bapana
teu diwauhkeun kana agama, teu diwauhkeun ka Allah ka Rasulna, teu diwauhkeun kana ibadah, teu dianterkeun ka kiai ka ulama ka pesantren, diantep bodoh eta budak menang nyunatan jauh tina didikan agama. Maaf, mubadir duit puluhan juta dipakai hajat nyunatan anak, sementara anakna bodoh dina agama diantep ulah waka di akhirat eta budak bodoh ngagusur indung bapana ka neraka. Di dunia kene bakal karasa akibatna. Bukti ayeuna loba kacaritakeun geus mulai terjadi kolot mulai nyareri hate ku anak-anakna. Leres? Loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna. Budak setepak umur SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 geus wani tunjuk ayeuna. Zaman tibalik baheula mah kolot dipikasieun ku anak, ayeuna mah anak nu dipikasieun ku kolot. Leres teh? Leres teh? Gara-gara jauh tina didikan agama diantep bodoh. Ulah ka di akhirat budak ngagusur indung bapa. Pan di hadapan mahkamah Allah budak teh sing gerewe ke di yaumil mahsyar. Di pengadilan Allah teu ridho abdi ka neraka sorangan. Cek malaikatna Allah, pan anjeun tara ibadah. Anjeun teu nyaho agama, aya ngakuna Islam. Gusti punten kabodohan ibadah abdi, agama abdi lain dijieun ku abdi, tapi dijieun ku indung bapa abdi. Kan indung bapa maneh bager, nya bager Gusti urusan dunia. Abdi hayang sakola dibiayaan, abdi hayang kuliah nepi ka beak kebon dijual sawah ku indung ku bapa, jangan biayaan abdi. Abdi hayang boga usaha di modalan, abdi hayang imah dipangnyeunkeun, hayang boga motor mobil dipangmelikeun. Bager urusan dunia, tapi abdi bodoh dina agama teh nyaho ibadah. Can pernah dididik ku indung ku bapa kana agama, can pernah dianterkeun ka kiai ka ulama ka pesantren. Lamun bodohna abdi dina ibadah ngagebruskeun abdi ka neraka, punten kabodohan ibadah abdi Gusti lain dijieun ku abdi, tapi dijieun ku indung bapa abdi. Abdi teu ridho ka neraka sorangan, hayang jeung indung bapa digusur indung bapana. Hati-hati, hati-hati. Anak nu dimanja di dunia, dibangga-bangga urusan duniana, tapi lamun jauh jeung Allah jeung Rasulna, hati-hati. Eta budak nu diraja-raja, di ratu-ratu, di akhirat bakal jadi musuh bubuyutan indung bapana. Ayeuna we di dunia geus loba karasa nyeri hate indung ku anak. Leres? Leres teu? Nitah bodok baheula jeung ayeuna beda. Baheula mah naruru nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung, emak bade nyambalnya teu loba tatanya budak indit ka warung balanja. Jang bager kasep ka dieu pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpir, abah rek ngarokok baheula mah bako daun kaung pahpir, indit budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna hayu mantak nyeri hate. Yang nyari jang pangmeserkeun Samsu ka warung enggal bapak rek ngarokok malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Gandeng bul ka warung molotot ka bapana, jauh teuing Pak ka warung ah, nitah nu sejeuna Pak rek ulin Pak ka Raja Galuh Pak. Bapana molotot, cek bapana nyaho kieu mari cekek ti orok ya budak. Baheula rek ngaliwatan indung bapa budak dodongkoan, rek asup ka imah pantok kahalangan ku indung bapa anu keur ngobrol, Pak maaf punten geser calikna saalit abdi bade ngalangkung bisi kadupak. Nikmat hate indung bapa ningali akhlak mulia anak model gitu. Anak orang gitu teh ayeuna. Indungna jajalaneun pura-pura teu ningali budak. Men serede mereka nyungsem indungna. Bapa ngajepati tengah imah dilengkahan ku budak sak guat jeleng. Ngalengkah kagok nincak beheung bapana meni ngek. Anak juri juga eta. Geus nincak beheung bapana lain mentah hampura molotot ka bapana, bokap sih, bokap. Asa teu nyambung dahar jeung teri. Bijil bokap. Datang indungna ih nyokap. Datang makolotna nyokep. Datang bapak kolotna nyakop. Ala lancur barudak baheula ya Allah, barudak ayeuna ala lancur. Jauh tina agama. Timbul pertanyaan ti orang tua, Asep, lamun gitu carana sabada ieu nyunatan budak can beres ieu kewajiban indung bapa ka anak can beres. Nyunatan karek ngawaukeun hiji syariat anu diajarkeun ku Rasulullah SAW nyonto ka sunnah Nabiullah Ibrahim alaihis. Paneta nyunatan teh sunnah ti Nabi Ibrahim, millahna Nabi Ibrahim, ajaran ti Nabi Ibrahim. Jadi pas sunatan Nabi Ibrahim 5 nu disampurnakeun ku Rasulullah.
dijalankan ayeuna jadi sunnah. Hiji neuk teu kuku ti Nabi Ibrahim, dua khitan, nu katilu nyetrip kumis lamun di lalaki sunat ti Nabi Ibrahim teh. Nu kaopat ngerok bulu kelek sunat. Ulah jabri siga ngelek hayam jago. Nu kalima sunat ngerok bulu sayang careh. Jangan di bapak-bapak eta sunatna dikerok, ibu-ibu sunatna didudut. Kabayangnya sing jalepretna pew selamat mencoba. Ya Allah ya Rabbana, asal nanti Nabi Ibrahim disampurnakan ke Rasulullah. Nah maka disampurnakan ke Rasulullah sabab Allah tengutus dari Nabi, tengutus dari Rasul sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana para nabi para rasul Allah ditutup sadayana ku Kangjeng Nabi Muhammad. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabe syariat para nabi para rasulna Allah disampurnakan ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi terakhir Nabi Muhammad SAW teu aya di syariat sabab tos disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti masih kena aya tugas kewajiban indung bapak ka anak pikeun nyolehkeun anak atunya. Pan sok asep didoakeun tiap beres salat hayang boga bodak soleh teh. Rabbi habli minas solihin sok dibaca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Sok dibaca Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sok dibaca. Punten Bu Pak, Allah tecekap miwarang wungkul ngadoa ka hambana, tapi sekaligus Allah miwarang ikhtiar. Tercukup miwarang ngadoa, kudu aya usaha, kudu aya ikhtiar ti saha ti indung jeung ti bapana pikeun nyolehkeun eta anak. Makana Imam Syafi'i mere gambaran hayang boga turunan saroleh, dua program ieu jalankeun cek Imam Syafi'i. Mana dua program ieu? Hiji aya disebut tarbiyatul aulad qoblal wiladah, mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun. Jadi ti samemehna ge tos aya proses anu sae. Maksudna kumaha? Tingali we ka Rasulullah heula dina sejarah. Rasulullah upami bade ebog sareng Siti Khadijah sok ngabiasakeun mandi sunat heula, teras abdas, teras ngaos aosan doa-doa samemeh ebog samemeh sosonoan sareng bojo. Mandina disebut mandi japap, niatna nawaitul ghusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala, teras abdas. Ibu pernah diajak teu mandi oge atuh wudu heula memeh sosonoan teh, diajak wudu heula ku bapak, pernah teu? Tak eta masalahnya. Ari hayang boga budak soleh carana salah. Ya balik ti sawah men, gua jeleng we ka kamar. Poho doran pacul maka bawa nyelap. Atuh budak lahir jadi heuras beheung. Ari hayang boga budak soleh carana salah. Ieu mah meh sosonoan lieur neangan endog bebek heula. Budakna lahir hirupna malingan entok we hayu. Salah bapakna ngamimitian gitu. Dan riweuh neangan jamu-jamu. Wudu memeh sosonoan teh lain jamu-jamu. Kuku bima di teangan. Pemajikan ge sarwana. Memeh salat Isya. Init ka warung biacah meuli sari rapet. Ek nanaonan. Memeh salat Isya diseduh make cai panas. Dengan harapan dari salat Isya jamuna haneut-haneut bisa diinum. Atuh salakina balik salat Isya ge gura-giru balik ka imah. Da inget jamu-jamu sieun ti ismanten. Begitu asup ka kamar pahili gelasna. Salakina nginum sari rapet. Pamajikeuna nginum kuku bima. Nyai jamu-jamu nama sarua tapi khasiat beda. Atau malam eta rek sosonoan teu jadi. Da pamajikan anu ngadadak hareuras teu pararuguh. Pangaruh kuku bima. Salakina cerik nepi ka isuk cerik. Rapet teu bisa ki amit-amit.
Taudin tong make nu kitu ah. Pepen Herman dengekeun Jai awas ulah make nu kitu Yayah awasnya ulahnya ayeuna mah wudu al wudu qabla naum wa huwa indallahi syahidun. Wudu sameme sare bakal menang ganjaran syahid. Wudu sameme sare bakal diberi kekuatan. Wudu sameme sare bakal diberi turunan berkah. Lain amin amal. Tigawe. Ya Allah. Emut. Ieu tarbiyatul aulad qabla wiladah. Proses hayang boga turunan saroleh dimimitian kudu alus carana. Hiji abdas heula susuci heula memeh memproses nate. Kadua nafkahan istri bojo ku nafkah nu halal-halal bae. Ulah coba-coba hasil maling korupsi diparabkeun ka pamajikan jadi daging jadi getih jadi janin. Awas saur Nabi hati-hati lamun urang mere nafkah tina jalan haram dijadikeun kadaharan ku anak ku pamajikan terus dicampurkeun jeung salakina maka engke bakal ngahasilkeun anak-anak turunan anu tarareas hate jauh jeung Allah sabab bibitna tadi tina haram. Hati-hati tak lamun ayeuna budak urang teu ngawaro teu nurut loba ngalawan ka indung ka bapa tinggal nafakuran ieu gara-gara naon bisi baheula pernah aya nafkah nu haram di kapamajikankeun gara-gara tobatan ti ayeuna ku bapana kitu. Eta tarbiyatul aulad qabla wiladah. Mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun. Bahkan aya riwayat Al Habib Muhammad Yordan, Habib Muhammad cucuna Rasulullah gaduh putra 13 sadayana pameget. Eta putrana sadayana jaranten wali-wali Allah. Hasil sadayana teh. Jaradi aulia sadayana. Begitu dibaca sejarah manakibna Habib Muhammad ternyata aya perilaku aya amalan anu bagus Habib Muhammad. Upami bojona Habib Muhammad telat henteu men berarti tandana naon eta teh Bu? Hamil. Henteu men. Laun bahasa Indonesia nama men, ai bahasa agamana naon? Head. Ai bahasa Sundana naon di dieu? Kareseban. Ai bahasa premanan naon? Eta mah kotoran mah di Karawang sami, kotoran. Datang bulan mah atuh sanes bahasa preman. Ieu mah bahasa preman aya di Banten aya tah bahasa Jawara. Si brewok utah getih cenah kitu. Jawara eta preman. Balik ti Jakarta gawe. Begitu gua ragiru balik ka imah sono ka pamajikan. Ku pamajikanna teu dibere da kermen da pamajikanna sok ngaji isuk-isuk premen nangkrong tadi pahareupeun imana bari manyun ta preman teh tatanggana liwat ira euy Kang peuting aya masalah di pagawean weuh gawe mah sukses aing duit ke jutaan mawah atuh siga aya masalah manyun bae atuh pan aing balik ti Jakarta teh sono ka pamajikan peuting teu dibere nah atuh si brewok utah getih astagfirullah cek tatanggana atuh brewok utah getih akang anu manyun ya jelas manyun lah naon sabab atuh si botak jadi merana bahasa preman ih amit-amit men istrina Habib Muhammad ente men telat wawartos kacarogena ka Habib Muhammad Kang bahasa urangna abdi telat ente men ngandeg panginten Kang alhamdulillah nyai urang dipercaya dibere turunan begitu wengi rek ebog saur Habib Muhammad ka bojona nyai sok nyai sare sing tibra ulah ngarasa kaganggu ku akang ngan mentaridona akang naon kitu Kang leungeun kenca akang rek ditumpangkeun dina luhureun bujal nyai sementara leungeun katuh akang rek nyepeng tasbih aya naon Kang aya wirid nu kudu dibaca ku akang hayang boga turunan saroleh naon nu diaos ku eta Habib Muhammad ketika ebog sareng bojona pandangan kenca ditumpangkeun dina luhur bujal istrina sementara leungeun katuh Habib Muhammad nyepeng tasbih naon nu diaos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 wangsulan beres la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 wangsulan Habib Muhammad lang ngalanjutkeun maca wiridna deui Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama 313 wangsulan
beres eta langsung Habib Muhammad ngaos Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab 313 kali. Terakhir Habib Muhammad ngaoskeun sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10.000 wangsulan. Di aos ti jam salapan cek paribasana beres-beres tarhim subuh tahrim. Wajar putra-putrana sadayana jaradi aulia Allah sabab ayat pelajaran bagus tarbiyatul aulad qoblal wiladah eta pan urang mah hayang na alus tapi usahana mung hayang tarima beres wae. Entong bapak ibu sasempu barok teu kuatir nyobaan ka pun bojo neng sares sing tibra sing ridho dengan adi tumpangkeun luhur beteung neng dengan katunya kal tasbih tingali ka pun bojo geus kerek mulai kuring ngamalkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boro-boro 4.000 karak ge 30 pamajikan hudang gogoakan bari ngarejat et ya mah lain bujal astagfirullah. Heeh meureunna leungeun kuring turun ka gigir kana cangkengna ih getekeun ka mana turunna atuh kumaha aing we. Astagfirullah. Aduh gagal maning son riweuh urang mah yang tarima beres wae atuh da urang mah nu mampu urang we atuh Bu Pak menang ilmu balik ngaji kayak ngobrol jeung bojo urang ge boga turunan nu saroleh urang mah nu urang mampu we bacana ha tukang urang wudu geus wudu akang bi abdi ge geus kang wudu urang mah can naon atuh memeh sosoanoan urang Fatihah we nyai sabaraha kali 7 kali beres Fatihah kang langsung sosoanoan aya kan we bacaeun kulhu palak binas 7 kali beres eta langsung kang sosoanoan terakhir ayat kursi sabaraha 100 pamajikanna langsung nangtung dina kasur badi lulak cangkeng geus sakalian tahlilan jeung aing nepi ka isuk rek sosonoan diajak tahlilan nya bijaksana we babacaan heula nu mampu urang supaya turunan urang saroleh tah eta disebut tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Nu kadua anu disebut tarbiyatul aulad ba'dal wiladah mere didikan ka anak sabada dilahirkeun. Kumaha carana Asep? Jelas ieu mah sabada dilahirkeun ieu budak. Makana sababaraha kakuatan kudu ditanamkeun ti leuleutik ka budak. Kakuatan naon Asep? Nu kahiji kakuatan iman, akidah. Mantak budak lahir ka alam dunia budak diadanan di komatan leres. Anak lahir bagaikan kaset kosong yang belum ada rekaman suara apapun. Makanya cepat kasih masukan suara kalimat tauhid dengan adzan dan iqamah. Cukup ku adzan ku iqamah teh cukup. Salila budak na ayunan tetep wauhkeun ka Allah tauhid keimanana akidahna kuatkeun eta budak tina pangkuan indung keneh. Mantak kolot baheula mah hebat didikan ka anak dina keimanan ngobrol jeung orok teh sok Allah ya Rasulullah ibu sok kitu tah ngobrol jeung orok ayeuna jawab kitu henteu budak dari polototan orok teh timang-timang katimang-timang anak jurig bapana jurig sugan ngobrol teh jeung orok Allah ya Rasulullah budak dimandian dibedakan di putih disedos disipat eta budak ditetep ku indung kasep lamun lalaki sing soleh bager sing taat ka Allah ka Rasul Allah hebat indung kitu ngobrol jeung orok leres teh ieu malah ini polototan budak geus dimandian anak iya make nanya anak saha pugu anak manehna kok itu gura lieur teu ngaku orok jadi hulang-hulang orok na ge lieureun ceuk orok atuh aing anak saha ku indungna geus teu di aku ceuk orok boga bijilna baskom aing mah
geus ku indung tadi aku anak ta ieu ku katep-katep teuing sok cacadelan deui. Ti katep tilaja ti kotok kabeh absen sok aya nu kitu sok aya ke anak sorangan teu ngaku anak ta bapana ge saruana sok aya balik digawe di mana-mana datang ka imah anakna mapak bisa lempang bisa ngomong keur capetang eta budak muka panto aya puyang bapana ngagoak anak ta ieu nya anakna hideng bisa ngajawab anak iya puas dibalikeun ku anakna. Astagfirullahaladzim. Tapi ece lumayan ece apalkeun eta nya apalkeun anak ta apalkeun ubar pasea kuring geus ngamalkeun eta geus ngamalkeun balik di mana-mana pun bojo pundung manyun di tengah imah cekurit teh neng ka dieu kedap aya perlu teu nyampeurkeun manyun bae kuring mikir kumaha ngubaranana inget kadinya kuring datang sampeurkeun ku kuring bari dodongkohan pamajikan manyun kuring ngagoak anak ta ieu oeng-oeng anyun pamajikan keur manyun langsung calangap langsung ngudag-ngudag nepi ka marosotna samping heueuh katincak. Astagfirullahaladzim. Sok eueuh amalkeun eta nya amalkeun bisi salaki pundung manyun di tengah imah eta ubarna yakin ece ka dapur seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun bari ece ngagoak anak ta ieu oeng-oeng ideung insyaallah ece dicabok langsung atuh dah hideungna disebut ho astagfirullah. Bereskeun iman da baru dak wauhkeun ka Gusti Allah. Makana indung baheula mah alus lamun nyarekeun budak bari diayun ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Nikmat indung menang ganjaran dikir budakna damai hatina sabab rekaman kalimat-kalimat zikrullah. Dia mah budak yang sare di ayun bantingna ayunan ngawur indungna babacaan lain dikir lain sholawat perem dah hari Minggu kuturut ayah ke kota nya budak lain sare molotot jadi tetunuh budak mikirkeun lagu hayang geura poe Minggu darek ulin ka kota jeung ayah nyatu lagu budak ya Asep eta mah nya lagu budak tapi kan eusina nitah ulin sok make lagu anak-anak teu naon nu penting kalimatna robah nu ngadidik ibadah ganti judul ku ibu tong hari Minggu hari Jumat atuh yang perem mah boga lagu anyar kupingkeun pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan alus eta mah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib itu ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah. Nah tulis Pak Ud lumayan eta nu ngajar Pak Ud lagu dengan ulin ceg lagu teh nu ngadidik ibadah atuh pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Qur'an eta ngadidik ngaranna datang bapana yang perem bapak ge boga laku matematika dengekeun jang J jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua itu kan lumayan matematika ho 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat mah hese barang hakan lumayan 8 jeung 8 jumlahkeun 16 heuh barang hakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus 32 jeung 32 jumlahkeun 64 geus bageur kami toha pamajikan bisa 4 nah eta Pak setuju bapak-bapak yes ibu-ibu setuju
pasti. Tanamkeun iman anu kuat ka Allah jeung ka Rasulna, bereskeun akidahna ulah cenah kabawa ku sakaba-kaba. Komo di zaman ayeuna loba jurig nyeliwiri setan milu mijah mamaker pakaian Islam, ngaku Islam, asup ka lemur-lemur umat Islam, tapi hati-hati jeroanan arek ngaruksak akidah-akidah. Leres saksara jangan ngarakuna ahli sunnah wal jamaah, ternyata geuning jeroanan ahli salah wal gagabah. Hati-hati, muludan haram, rajaban haram, tawasulan musyrik, segala rupa dibabat. Itu beuki cicing. Benar tuh? Silakan Anda beda pendapat, tapi tolong mampu saling menghargai. Ulah waka ngecap haram, dolalah. Namun can aya ijtihad jeung kesepakatan ulama masyhur. Ulah nyeun hukum sorangan. Anu dibijilkeun tina nafsu ulah. Lamun teresep muludan rajaban cicing, teresep tawasulan cicing, teresep paulan cicing, ulah ngaganggu. Lamun orang mampu saling menghargai perbedaan pendapat, yakin silaturahmi tetap dijaga, Islam akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Konon Islam lemah wae, coba aregois, asa bener sorangan. Leres dah. Ya mah di mana-mana anu ngaharamkeun muludan segala rupa rajaban. Dina naon? Dina YouTube aya ceramahna geuning. Memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj Nabi, sarua jeung memperingati kesesatan Nabi. Astagfirullahaladzim. Maaf nu teu beuki cicing, urang ge nu beuki kana muludan rajaban tara ngahina. Ngan urang anu beuki kana mulud jeung rajab dihina wae moal cicing, da urang ge boga hujah. Leres? Mengkol saeutik, jang nguatkeun kayakinan urang. Dina muludan jeung rajaban dua kalimat nu nempel, aya peringatan, aya perayaan. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Peringatan wungkul macakeun sejarah Maulid Nabi, macakeun sejarah Isra Mi'raj Nabi, jadi sakadar peringatan wungkul mah. Imam beres salat Isya ngajak ka jamaah ka makmum, "Hei jamaah, ulah wa kabaraliknya." Baturan kuring 10 menit di masjid, aya naon kiai kuring macakeun sejarah Isra Mi'raj Nabi, urang niatan ngagungkeun kana Isra Mi'raj Nabi. Beres ke baca sholawat, tutup doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan.